lamun urang gaduh murang kali aya di pasantren istiqomah di pasantren kudu bunga, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Lamun aya di dia barudak santri ulah gengsi jadi santri kudu bangga. Ayeuna urang teu dipalire jadi santri, kadang diledek dihina dipandang sebelah mata kita jadi santri. Lamun ti istiqomahkeun di ayeuna urang cingin di pasantren, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Saksian ke tinggal jalema bararodo ke di akhir zaman, mulai hanyakal tina kabodohanan arek salat teu nyaho elmuna, rek wudu teu nyaho elmuna, maca Quran teu nyaho elmuna, datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalan ulama. Syubadul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Bagja bu kak lamun sakaratul maut rek ninggalkeun dunya maut ngaranna dikurilingan ku anak nu jago ibadah.